Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Tetela, nyata geningan supatati indung maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandunganku diri aing anu jadi anak, anu kakar galihirkeun teh bet kieu ka aya anak geningan. Nyaan, aing dorakati anak maung meureunan. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin barang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Boni. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Tas suara Karawang 103,2 FM. Waktu tepi kalebah tempat anu tiseun bari ngalireuhkeun kacape lantaran terus-terusan lumampah Si Belang pirajeunnan nyobaan ngalatih jurusna. Kaget deui pacampur jeung bunga Si Belang sabab kamampuhan dirina beuki leuwih aya kamajuan bisa ngagunakeun tenaga lapisan jeung jurus-jurus ilmu silatna. Malah ilmu tapak banyu beku geus bisa digunakeun sanajan can sapinuhna. Kara saku Si Belang gerak kanana beuki harampang jeung lancar nandakeun kayaan dirina anu beuki maju kana kasehatanana upama dibandingkeun jeung poe-poe kamari. Ningali kayaan Si Belang beuki lancar gerakan dina waktu keur latihan, nastiti beuki bunga hatena. Sanajan Si Belang tacan pulih sapinuhna kayanana, tapi kekuatan racun luluh tulang jelas geus beuki ngurangan pangaruhna. Sanggeusna ngarasa cukup latihan, Si Belang datang nyampeurkeun ka lebah Nastiti. Harita Nastiti imut ka Si Belang terus kedalisan. Kumaha ayeuna Kang? Maksud abi teh tos mampu geuningan ngalatih jurus. Nuhun bae upami tos pulih deui mah. Kamampuhan Kang Belang tiasa pulih deui. Lumayan aya kamajuan ayeuna mah beuki lancar geuningan. Nuhun atuh Kang. Abdi ngiring binga sareng bagja ku ayeuna kayaan Kang Belang anu tos aya kamajengan. Nanging kedah sadar mari tangtos ari damang mah da moal tiasa sakaligus Kang. Iyo lantaran jasa Nastiti anu bela bela ka Akang. Terus janten kewajiban abdi eta mah Kang. Komo ayeuna urang sasatna tos janten salaki sareng pamajikan. Kewajiban abdi bela satya ngabakti ka salira. Tapi urang masih keneh bingung ieu teh. Kudu ka mana urang lumampah neangan laratan inung Akang.
Nastiti ngahulang manehna oge sarua ngarasa bingungna sabab memang can nyaho aya di mana dina waktu ayeuna indungna si belang. Nya komo abdi atuh Kang. Jelas terang aya di mana biang salira dina waktu sayeuna. Nanging anu penting nama urang ikhtiar urang terus ikhtiar Kang. Sok asa piraku upami dugikeun ka henteu aya laratanana. Nu matak kitu pikiran akang oge. Mohon mangga atuh ayeuna mah urang ngeureuyeuh deui bae Kang Belang. Neraskeun lampah saha anu terang. Kulekeun urang nanaroskeun mah aya anu uningangeun Kang kabiang Kang Belang maksud teh. Geus kitu mah duanana terus arinit deui neruskeun lampahna. Kangaranan lumaku bari jeung teu puguh anu dituju meh ka satiap jalma anu pasarannog atawa papaliwat di jalan atawa dina waktuna ngaliwat ka salah sahiji lembur terus nananyakeun ngaran Suwangsi. Saperti dina poe harita si Belang jeung Nastiti aya anu nuduhkeun ka salah sahiji imah nu cenah mah pangeusina teh ukur sorangan nyaeta awewe anu geus aya umuran sarta ngaranna Suwangsi. Kajurung kurasa panasaran, Nastiti jeung si Belang terus muru ka tempat anu dituduhkeun teh. Sanggeusna tepi ka tempat anu dituju, pribumi ngabagiakeun anu datang si Belang nu kawilang kurang lancar dina cumarita, mere isarah ka Nastiti supaya Nastiti anu loba tumanya. Punten, abdi duaan ngaganggu mah. Dupi salira teh. Leres kitu jenengan teh Suwangsi. Eta awewe anu geus aya umuran teh ungeuk bari terus ngawalon. Nya mate anu katelah mah Suwangsi. Da eta ngaran teh indung jeung bapa anu mere. Kangaranan di ngaranan ku indung jeung bapa mah tangtu be. Kudu nya. Kudu terus dipake. Tah salesna mah kieu ieu teh mah. Nanging punten kitu oge. Abi duaan sanes bade lancang. Dupi emak kantos kagungan caroge anu jenenganna Bardan mah. Bardan? Saha Bardan teh nya? Da salaki emak mah. Nya geus tilar dunya puguh. Lain Bardan ngaranna oge salaki emak mah. Katelahna Jumri. Boga salaki atuh mate. Ngan sakali-kalina teu boga deui salaki ngadua kalian nyai. Si Belang jeung Nastiti silih teuteup geus bisa dipastikeun ayeuna mah yen eta awewe anu geus aya umuran anu ngaran Suwangsi teh lain Suwangsi indungna si Belang. Sabab lamun bener mah indungna si Belang tangtu bakal nyahoeun ka ngaran Bardan. Sanggeusna karuhan kitu mah Nastiti jeung si Belang terus amitan. Nastiti anu harita nyarita. Sanes atuh upami kitu mah mak. Jenengan sami nanging sanes jalmi anu dimaksad. Punten be abdi duaan tos ngaganggu wantun dongkap ka dieu nepangan ka emak. Ih, nyanteunna naon nyai? Ngancek mah oge. Ngaran emak teh memang Suwangsi. Ari salaki emak mah Jumri. Jumri ngaranna teh. Saterusna salaki emak teh ninggalkeun alam pawenangan dina waktu emak keur ngora keneh. Nganya kitu emak teh teu boga turunan. Kieu karasana geuningan kangaranan teu boga anak turunan mah nyai. Nalangsa jeung ripuh ka aya anak. Pribumi bet kalah ka terus jadi ngajakan ngobrol ka Nastiti. Padahal maranehna puguh keur rusuh rek neruskeun deui lampahna. Nastiti neuteup ka pribumi terus nyarita deui. Punten emak sanes abdi alim ngobrol panjang lebar nanging nya ari emak mah keur ngora Suwangsi ngaran teh. Geus kolot oge ayeuna tetep Suwangsi mah teh. Can ganti ngaran nepikeun ka ayeuna oge. Nu matak ayeuna aya nu datang nanyakeun ngaran emak. Nya Suwangsi we ngaran emak mah. Ari salaki emak anu ngaran Jumri harita mah kawilang lalaki anu panggagahna rarasaan teh moal duana. Nu ngaran Jumri mah nya nu ngaran Jumri harita mah pangkasepna tur pangpantesna. Dina kayaan kukumaha oge moal aya babandinganana. Ingat kene harita waktu nya keur babarengan ini ka kebon. Mun teu salah mah harita teh poe Salasa sanggeusna. Punten mak, rupina abdi sareng pun lanceuk bade deraskeun deui lampah ieu teh.
Muhun permios pe di kantun mah. Ningali galagatna pribumi bet kalah katerus ngadongeng Nastiti gancang nangtukeun sikep terus amitan. Geus kitu mah duanana terus arinit ninggalkeun deui eta patempatan neruskeun deui lampahna. Lumampah bari tetep teu aya dina kapastian ngeunaan tempat anu bakal dituju memang susah. Dina waktu kapeutingan di jalan kapaksa milu monok di salah sahiji imah di lemur anu kebeneran kaliwatan. Kitu jeung kitu anu dilakukeun ku si Belang jeung Nastiti dina waktu harita. Akhirna si Belang jeung Nastiti anu keur mapai-mapai laratan awewe nu ngaran Suwangsi bisa kasusud ku Jaka Galing jeung Suroto katut barjala. Jaka Galing bungah jeung sukahatena sabab meunang katerangan si Belang lumampahna tetela babarengan jeung Nastiti wungkul nganung harti manehna tiluan bisa ngalakukeun tindakan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Waktu harita si Belang jeung Nastiti milu monok di salah sahiji imah nu kabeneran pribumi teh salaki jeung pamajikan anu geus karolot. Ngan tetela akuan sarta bager ka si Belang jeung Nastiti. Si Belang jeung Nastiti diajakan ngariung dahar sagala rupa. Geus beres dahar terus ngalobrol. Pribumi lalaki anu harita nyarita. Oh, lain ari Abah mah. Ningali anu ngora lumampah duaan tebet inget Abah jeung si Amu keur ngalora. Ka mana-mana teh mineng init babarengan. Ayeuna mah geus teu bisa ka mana-mana. Sok rajeun aya nu nanyakeun. Abah Apung, Ambu kunaon henteu jalan-jalan cenah ceuk Abah teh barora jalan-jalan. Ambu Apung bari seuri milu mairan caritaan. Dasar si Abah tuh bet meuni agul ngalalakonkeun keur ngora teh. Moal bisa balik deui. Moal bisa balik deui manehna ka ngaranna lalakon anu geus kasorang mah ngan ukur tinggal carita. Tinggal waasna geus henteu kudu diobrolkeun deui manehna. Nya diobrolkeun sote pedah ieu we. Urang katatamuan ku si Ujang jeung si Nyai. Nu moal salah deui pastina oge masih keneh anyar pangantenan. Ngan anu jadi kaget keur Abah teh kuduna mah cicing di imah terus sosonoan. Ieu bet kalahkah init-initan geuningan. Nastiti neuteup ka Abah Apung terus nyarita. Nu mawi abdi sareng pun lanceuk teh nuju milarian sepuh bah. Ieu biangna pun lanceuk nuju di papai laratanana ieu teh kaleresan ti alit papisah dugikeun ka ayeuna teh acan kantos patepang deui. Bah Apung ngabagikeun paneteupna ka si Belang jeung Nastiti. Teu lila kadenge manehna nyarita deui. Neangan indung bari can nyaho aya di mana jeung kudu ka mana neanganana nya. Leres kitu bah, muhun da bade terang kumaha atuh sasatna. Pun lanceuk nuju alit keneh tos dikantunkeun angkat bah. Luka ka mana angkatna? Ke heula Nyai. Abah masih keneh penasaran ye. Nah bisa ditinggalkeun ku indung saperti kitu. Maksud teh papisahan gitu. Indung Ujang jeung Bapak Ujang teh kunaon tah bet bisa ninggalkeun. Si Belang gideug bari nemalan pondok. Lain bah, tapi diculik. Nastiti anu harita ngajelaskeun ngeunaan anu jadi kolotna si Belang dina waktu ka tukang. Biangna pun lanceuk teh jelenganana Suwangsi bah. Dupi ramana muhun carogena Ibu Suwangsi teh pabardan tah. Biangna pun lanceuk teh numutkeun wartos mah diculik ku si Gimbal nyata pamimpin karaman gagak roban. Oh, nya bener. Abah oge kungsi ngadenge tah. Ngeunaan karaman gagak karoban teh kawilang jalma-jalma anu karjem jeung telenges wungkul Nyai. Terus kumaha Nyai? Tah, waktu pun lanceuk disusud mun dipapai laratanan tetela karaman gagak karoban teh tos bubar nyapoek we ti harita mah duka aya di mana Ibu Suwangsi teh. Wah. Lamun kitu mah kudu panggih heula jeung salah saurang urut anggota gagak karoban atuh. Sabab iwah ti kadinya bisa menta katerangan. Da pasti ari kangaranan salingkungan mah
meureun apal Nyai. Kitu ari ceuk Abah mah. Nastiti narik napas panjang. Memang kawilang susah oge neangan urut anggota gagak karoban sabab teu apal saha-sahana. Memang hal eta anu dugikeun ka ayeuna janten bingung teh bah. Margi abdi duaan memang teu terang ka saurang-saurang maksud teh ka saurang-saurangna anggota gagak karoban. Waduh, nyaan. Berat oge mun kitu mah Nyai. Sarua jeung neangan jarum di Tegal Jukut eta mah euy. Tapi ari kangaranan maluruh kanu jadi indung mah bet asa piraku teu panggihnya. Nya ari ceuk Abah mah taya deui kajabati kudu terus ikhtiar dibareng jeung ngadoa kanu Maha Kawasa supaya marengkeun ngersakeun buru-buru tepung laung jeung anu jadi indung. Sabab indung jeung bapa teh cukang lantaran urang gelar di pawenangan. Nya lain kitu ambu. Nya atuh bener da moal aya urang ari eueuh indung jeung bapa mah. Lumatak si Ujang pantes lamun usaha sakuat tanaga neangan raratanana. Tapi ari ceuk ambu mah pasti panggih geus. Geura engke oge dina waktuna oge nya. Engke oge geus panggih mah pasti tepung. Kawas anu lieur ngomong teh manehna. Nya heueuh ari geus panggih mah pasti tepung atuh. Eta mah sarua jeung dilandongan ku ubar lamun geus damang cager. Ke ari salakina ibu suang sih mah nya mitoha lalaki Nyai masih keneh aya di kieuna. Maksud Abah teh nya aya keneh nya. Aya bah. Malihan aya di salah sahiji lembur mung pun lanceuk tos janji ka Ramana moal waka mulih nepangan anu janten Ramana upami teu acan penak sareng biangna. Memang ku Abah oge bisa kamaklum nya. Kangaranan henteu riung mung pulung jeung nu jadi kolot mah asah henteu paruguh. Saperti ayeuna we Abah jeung ambu boga anak dua. Geus karurenan ngumbara marisah lemur anu memang kawilang jauh ti dieu. Mun teu panggih sabulan teh bet karasa pisan simpena hate. Nya bener henteu ambu. Nya kitu Nyai da kolot oge sarua. Kitu teh mah kangaranan kolot jeung anak ari rasa mah teu weleh nganteng. Nya da aya hubungan batin teh meureunnan. Tah ari Abah mah jeung ambu di dieu ukur bisa ngabantu ku doa. Muga-muga be atuh hidup duaan sing tere laksana. Nya pamaksudan sangkan pada aya dina kabagjaan, sangkan gembleng rasa bagja teh nya ari riung mung pulung mah. Ngan kudu leukeun, ulah bosenan. Satiap usaha naon bae kangaranan keuyang mah piraku make henteu pareng. Bener kitu Nyai. Ujang karasa sorangan ku ambu. Hayang-hayangan boga incu geus sababaraha taun nu jadi anak kulawargaan tapi can dipercaya boga turunan. Unggal peuting ambu munajat ka anu Maha Kawasa. Alhamdulillah geuningan dikobul ku anu Maha Kawasa dikersakeun boga turunan. Malah ayeuna mah kalah ka terus-terusan anakan. Ngomong teh meuni anakan bet kawas kasatonya. Ke ari isukan si Nyai jeung si Ujang rek lumampah ka mana deui. Nya duka atuh ka mana arah anu pasti mah teu acan terang bah. Malihan mah kamari ieu di salah sahiji lembur memang aya nu jenengan suangsih. Nanging saatosna ditepangan tetela sanes biangna pun lanceuk geuningan. Nya da ari ngaran mah sok rajeun aya nu sarua atuh Nyai. Saperti ngaran Abah apung teh di lembur Jajawi. Kawilang jalma anu beunghar disebutna oge juragan apung. Pan ari di lembur ieu mah nu ngaran apung teh jelema nu pejet penghe kieu ye. Tapi nya henteu pejet-pejet teuing ketang. Da ari kebon-kebon wae mah Abah oge boga ngan memang henteu lega. Kitu-kitu balong aya di pelakan bangkongnya. Sok ka mana karap ngomong teh. Entong didenge Nyai ngaco si Abah mah. Bet terus diajakan bae ngobrol ieu teh. Capieun geus tunduheun. Geus Abah
cenah istirahat. Nya sok be ari rek digolerkeun sarema ka itu. Da puguh ari abah mah memang geus kolot, ari geus kolot mah rada hese kana saret teh. Sok ka itu leureuhkeun ujang. Nyai, ulah tumarumpang jeung asa-asa anggap we dikolot sorangan. Nastiti ungeuk bari imut ngabagikeun paneteupna ka abah jeung ambu apung anu kawilang someah sanajan kakara tepung. Abdi ngaturkeun nuhun kana panampianana. Muga be atuh kasayan abah sareng ambu sing dibales ku mantenna anu maha kawasa. Puguh memang geus lumampah sapopoe, Nastiti jeung si Belang memang ngarasa capek. Duanana terus arasup ka jero kamar anu geus meunang merenahkeun pribumi. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Di antara beleg-begna peuting di luareun imah, tilu jalma anu tayalian ti Jaka Galing jeung Suroto katut barjala di tempat anu poek deukeut ka kebon rada anggang jarakna ti imahna Bah Apung. Harita keur ngalobrol baradami mangsana ngalakukeun tindakan. Jaka Galing anu harita kadenge nyarita, urang geus nyaho di mana monokna si Belang jeung Nastiti. Tah, tindakan urang tiluan dina peuting ieu ulah nepikeun kagagal. Si Belang kudu bisa dicangkalak, hirup atau apa sedangkeun si Nastiti engke kuring anu bakal ngurusna. Suroto nyerengeh seuring ngadung harti bari terus nyarita. Nya, soal Nastiti mah geus nyaho lah. Ngeta mah ngurusan Jaka Galing, moal ngarek pipilueun. Sing penting ngeukeur urang mah si Belang kudu ngulah tepikeun ke gagal seperti dina poe-poe anu kelewat. Mua make kudu gagal atuh tok. Sabab urang lain bae tiluan tapi lian eta lantaran di antara urang moal make aya anu teu mampu ngukuran si Belang. Sabab sakumaha anu dijelaskeun ku kuring, si Belang masih keneh aya dina pangaruh racun luluh tulang. Kitu tah. Coba ngecek Kang Barjala kumaha. Urang moal tepikeun gagal ya ngelakukan tindakan dina peuting ieu. Ceuk Mas Suroto bari neuteup ka Barjala jeung Jaka Galing. Harita Barjala ngabagikeun paneteupna ka Jaka Galing jeung Suroto tilila kadenge nyarita deui. Lamun memang bener naon anu dicaritakeun ku Jaka Galing, kaayaan si Belang masih dina pangaruh racun luluh tulang, urang moal make kursa lempang. Kumaha ieu si Belang jeung Nastiti lumampahna ukur duaan teu dibarengan jeung Ki Jamul Kuning. Anu harti kasempatan anu hade pikeun urang ngalakukeun tindakan. Ya, sing lamun kitu mah kudu ngati-ngati ngurang lakukan tindakan ulah tepikeun kasing gagal. Sebab lamun tepikeun ke gagal, waduh ngurang balik untuk boga banget ngera pisan ku pamimpin ngurang. Jaka Galing neuteup seukeut ka Suroto terus nyarita deui. Tenang tok, henteu kudu make jeung salempang sieun gagal. Sabab terus terang kangaranan teu bareng jeung si Jamul Kuning mah rek saha anu bisa ngabela jeung nulungan si Belang. Lumatak sakedeung deui urang datangan imahna Bah Apung teh anu dipake monok ku si Belang jeung Nastiti. Tabina sing kudu waspada sebab ngulat pikeun ka ngurang maksud teh ngurang lembur ngenyahoankeun seumpamana ngaya keributan. Ceuk kuring oge henteu kudu bimbang to. Anu penting urang bakal hasil pamaksudan. Moal make kudu aya dina kagagalan. Ayeuna geus meujeun aya init. Yuah. Jaka Galing terus ngajakan init kadua baturna rek ngadatangan imahna Bah Apung anu dipake monok ku si Belang jeung Nastiti. Tiluanana memang geus boga rancang. Caturkeun harita si Belang bet jadi henteu tunduh, sedengkeun Nastiti mah geus sare tibra.
Si belang hate jeung pikiranana bet terus ngait ka Satyasi si Waliwis Putih anu pasti bakal ngarasana langsa jeung sedih hatena sabab guru papisah jeung dirina. Si belang jadi terus ngabayangkeun kayaan Satyasi anu duka teuing masih keneh aya di tempatna Ambu Imbarwati duka teuing terus init kabur di tempat guruna lantaran hayang nyusul dirina. Kaget jeung amek pastina oge Satyasi upama engke geus nyahoeun dirina babarengan jeung Nastiti jadi salaki jeung pamajikan malah bisa dipastikeun bakal ancur hatena kitu pikiran si belang dina waktu harita. Si belang inget deui kana kajadian anu paling akhir bisa ningali Satyasi si Waliwis Putih anu saterusna init diusir jeung diancam ku Ambu Imbarwati anu kacida cecep jeung amek ka dirina. Si belang ngarahuh jero hatena. Cacakan lamun Ambu Imbarwati nya tujuan mah harita dirina mihukum Satyasi si Waliwis Putih meureunnan moal make kudu kalibet ku masalah anu beuki ruwet. Di mana ayeuna dirina jadi hirup babarengan jeung Nastiti wanoja anu sarua nyaah jeung cintana ka dirina. Pikeun ngajelaskeun kayaan anu karanapan ku dirina jeung Satyasi ka Nastiti, tetep si belang teu wasa ingis Nastiti ancur hatena terus tega kana diri. Si belang anu keur ngumbar lamunan ngadadak jadi curingak. Kaseuketan pangdengena anu geus kalatih ngadenge sora lengkah-lengkah jalma anu meh henteu nimulkeun sora nandakeun lengkahna jalma anu lain sambarangan. Lantaran lengkah teh jelas nuju ka lebah dinya, si belang jadi penasaran manehna terus keluar ti jero imah. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Si belang keluar ti jero imah ngaliwatan jalan tukang dina kayan peuting anu ukur mengremeng nupikeun kaseuketan panon si belang cukup jelas sasatna dileletik hirup di lingkungan si Raja Leuweung. Geus henteu aneh deui ku kayaan poek. Waktu si belang muru kalebah buruan imah anu memang lahana lega bisa ningali ayana dirujirim jalma anu datang. Salah saurang di antara pikeun si belang geus henteu asing deui nyata Jaka Galing muridna Ki Jamul Kuning. Si belang maju nyampeurkeun ngabagiakeun anu datang. Jaka Galing jeung Suroto katut barjala ngeureunkeun lengkah sukuna. Kawilang kaget oge Jaka Galing sabab kadatanganana tetela bangun anu geus didaguan ku si belang. Tapi kakaget Jaka Galing teu lila. Manehna boga keyakinan si belang masih tetep aya dina pangaruhna racun luluh tulang moal mampu naon-naon hiji bukti waktu keur nulungan Nastiti tea. Dina sikepna anu sombong Jaka Galing langsung nyarita ditujukeun ka si belang. Kabeneran maneh keur aya di luar geuningan belang. Dewek tiluan dina waktu ayeuna memang ngahaja datang ka dieu lantaran rek nyangkalak maneh euy. Leuwih hade teu kudu barontak atawa ngalawan, mending keneh serah diri deuleu. Sabab dewek ngarti kayan maneh masih aya dina pangaruh racun luluh tulang moal bisa ngagunakeun ilmu jeung kakuatan. Moal hartina di ngalawan oge nya. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Jaka Galing anu saperti kitu si belang tetep tenang. Manehna memang geus timbul di rasa percaya dirina, sanggeusna terus ngalatih jurus-jurusna tetela beuki aya dina kamajuan, beuki deukeut kakayaan pulih sapinuhna. Si belang neuteup ka Jaka Galing terus nyarita. Kuduna mah geus sadar tindakan anjeun salah. Tindakan anjeun teh salah. Tindakan anjeun teh salah Jaka Galing. Mending keneh init ayeuna mah entong maksakeun kahayang. Ngomong ulah geus ripuh kitu sia. Wani ngusir ka dewek euy. Belang, ingetkeun ku si laing. Pikeun ngojoran si laing dewek geus henteu butuh bantuan anu sejen. Dina poe-poe ka tukang maneh bisa salamet lantaran ditulungan ku si Jamul Kuning. Tapi ayeuna mah
Geus moal aya nu bisa nulungan deuleu. Memang bener moal aya anu nulungan tapi kuring bakal ngabela diri. Kumaha? Maneh rek bela diri. Moal aya hartina deuleu belang. Sabab dewek geus nyaho maneh teu boga kamampuhan naon-naon deuleu. Sabab masih dina pangaruh racun luluh tulang. Nah. Sakuduna mah anjeun teh sadar jeung tobat jaka galing sabab geus sianat kaki Jamul Kuning. Montong nyabit-nyabit deui si Jamul Kuning deuleu. Dewek geus eueuh hubungan naon-naon deui jeung eta mangkluk. Leuwih hade geura sayaga diri pikeun paragat nyawa dina peuting ieu kuleung dewek. Si Belang masih keneh tetap tenang. Manehna memang geus henteu sieunneun nying harepan ancaman jeung tindakan Jaka Galing. Sabab geus mampu deui ngagunakeun ilmu tapak banyu beku sanajan can bisa ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sabinuhna. Ningali sikap si Belang anu tenang, Suroto ngareret ka Jaka Galing terus nyarita. Wah, ieu mah teu bisa tak ajakan ngomong terus Jaka Galing. Sing sebabane tuh. Nio jelema teh tetela kelakah tetep tenang-tenang untuk benang diberi nyao supaya serahkan diri. Kurang ajar temenan. Hei, mane teh sing bakal dipateni Belang. Jadi ngentong tenang-tenang. Si Belang ngaret ka Suroto terus nyarita deui. Kuring teh sieun pae sabab aya di jalan anu bener. Jaka Galing ngaret ka Suroto jeung Barjala bari ngawangun pasangan terus nyarita. Sok nyalingkir euy. Ieu mangkluk memang geus aral meureunana. Hayang kojor kuleung dewek. Tarimakeun ieu. Belang ayeuna mah kumaneh sia? Akibat anu bakal tumiba ka si laing dina waktu ayeuna. Kahayang anjeun bakal dilayanan ku kuring Jaka Galing. Setan sia. Tada yeuh. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Jaka Galing geus teu sabar langsung manehna majuna rajang. Daya panarajang anu dilakukeunana kawilang garang jeung bayangan sabab hayang sakali ngabinasakeun ka si Belang. Tapi kejadian saterusna kanyataan anu diseng harepan ku Jaka Galing bener-bener mata kaget. Sabab si Belang mampu ngabendung panarajang lawan. Nu leuwih kaget deui Jaka Galing kadorong mundur ka tukang sarta sapasang leungeun jadi tiis, getih jeung uratna asa beku. Jorelat cleng, sok, wut, hyuk, padak, kryuk, des, bangkyeng, daligreug. Menang sajongjongan mah Jaka Galing ngecanteng nangtung bari ngahulang. Manehna bener-bener kaget jeung bingung, meh teu percaya karena kanyataan dina waktu harita. Jaka Galing neuteub seukeut ka si Belang bari ngagereneng ngomong sorangan. Edan. Cadah. Si Belang teh tela geus pulih kakuatanana geuningan. Aing bener-bener teu ngarti. Padahal ceuk Ki Jamul Kuning oge si Belang kayaanana teu beda ti jalma biasa. Tapi ieu memang kanyataan. Si Belang bisa ngagunakeun kekuatan ilmu tapak banyu bekuna. Leungeun aing jadi asa beku kieu ya. Saya digerakkeun. Masih keneh untung kerja Jaka Galing kayaan si Belang memang can bisa ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna. Lian teh eta tadi waktu ngabendung panarajang lawan taya niatan pikeun nyilakakeun lawan. Suroto jeung Barjala anu ngabandungan karena eta kejadian sarua ngerasa pada kaget lain di kieuna. Sabab si Belang anu disangkana moal bisa naon-naon tetela boga kamampuan seperti kitu.
RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajari beranjang peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Boni. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah Para kanca sadaya wilujeng kantun.